Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuri Abah Agus. Bade ada mal klip atau episoding Tol Soroja judulnya itu di Kabupaten Bandung gitu. Ya. Anu kararasan aduh pemerintah Kabupaten Bandung terus nggak jadi ciri ya. Wujud ngebangun Tol Soroja ya. Tak gitu meren Abah bade meluncur ke lokasi syuting mah antara Bandung Selatan aksesna pariwisata alasan pangenten pencipta jadi inspirasi pangenten di abdi kumargi waktu peresmian Tol Soroja ngobian Tol Soroja janten terinspirasi menciptakan Tol Soroja namanya Soroja abah teh ngarasa bingah ku ayana jalan Tol Soroja ieu tiasa nyambungkeun antawis kota kabupaten tiasa ka kota gitu istilahna atawa sawina di Kota Madia tiasa tembus ka kabupaten ku jarak tempuh pangenten alhamdulillah lah rada biasana apa pamiti Banjaran ke Bandung makan waktu 2 jam pemilebet Tol Soroja mung 12 menit dan gitu kaku gitu namanya abah sejak nuhunkeun ka pemerintah Kabupaten Bandung pangentennya rasa regreg ku ayana Tol Soroja ieu bukti laju pangwangunan antara Bandung Selatan aksesna pariwisata wujud bukti anu nyata tak panginten jadi bukti wujud dan mungkin terus wujud nya pembangunan dia terus dina akses pariwisata alhamdulillah Bandung Selatan teh di Ciwideyna di Pangalengan seueur tempat pariwisata pangarsa mungkin terus tararang lah teh kada ku abah dijelaskeunnya tempat wisata di Bandung Selatan teh kan silana mah seueur pisan lah tah gitu panginten jadi wujudna yang berentos ngawujud kurang sadayana tos karaos istilahna mah katinggal jelas bahwa Tol Soroja tos aya bukti laju pangwangunan antara Bandung Selatan aksesna pariwisata wujud bukti anu nyata abah tos ngobrol sareng orang Kabupaten Sarua jeung abah meureun warga Kabupaten Bandung asli tuh cenah kawitna mah sareang kesepian saat dibuka Tol Soroja aduh janten istilahna mah hidup gitu jalan teh nya alhamdulillah nya betulnya di mana we wengi ka caraan caraan teu paroet teh bagja nulkeun ka pamarentah teh bisa ka bupati bupati ka para seniman Pak Haji Dadang share dah ka seniman cing saruk teh sadayana biasa ngangkat daerah-daerah sanes lah seni sunat biasa ieu nu namina Berlin teh apa selalu kenang ayeuna we supaya share blek-blek cing kumaha menurut pendapat adina lagu Tol Soroja ieu ya apa ya istilahna mah ngalagukeun Tol Soroja kanggo ngangkat pisan ya istilahna mah kanggo ngangkat urang ngarasa istilahna orang Kabupaten Bandung beres tah kieu cing saurang kumaha ya dina lagu saurang mah kebahnya hebat pisan lah ke kaukur bahasan endah iya luar biasa dong Kabupaten Bandung anu antusias ayeuna damel lagu Soroja katanya banyak Soroja mudah-mudahan we ya di damel lagu teh cing janten kalonjat di lagu oge Kabupaten Bandung langkung majang sapi lulungan sauyunan luar biasa Kabupaten Bandung ngawakilan ku abah keturun lah laguna saya bisa nah iya panginten Adi Gunawan teh iya panginten karasan janten videograferna abah panginten ya final lagu Soroja ieu nah Adi ada persiapan ieu kanggo syuting Tol Soroja ya Simpuring Adi Gunawan manajer
suksesna pariwisata Garapana enten wujud bukti nyanakan di anu Lampung nyata di kabupaten gitu. Mati jelas harayo gini teh saya pisan malahan. Seperti pemirsa kuring tadi berala. Salam. ngolasakan jadi merna Kamera beh dituna rolling action.